Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ari itu jalma-jalma yu'tuna eta dipaparin itu ulaik ajrohum kana ganjaranana itu ulaik marrotaini kalawan dua balik. Bima sobaru kalawan sabab yen geus pada sabar itu ulaik. Qultu nyarios kaula kana lafad ya Rabbi duh Gusti hadza ari ieu balasan qalilun eta nu saalit fi haqqi ummati dina hakna umat abdi. Qala ngadawu Allah falyakun takudu bukti biasana tin wahidatin eta tetep kana kaalusan nu sahiji naon asyru amthaliha 10 tikal balasan pantarna hasanat. Qauluhu ta'ala tegasna dawuh Allah ta'ala lafad man sahajal majaa anu ngadatangkeun si man bil hasanati kana kaalusan falahu ta'ala tetep pikeun si man asyru amthaliha ari 10 pirang-pirang pantarna itu hasanat atau hasanah. Qultu nyarios kaula kana lafad ya Rabbi duh Gusti hadza ari ieu aidon deui qalilun eta nu sakedik fi haqqi ummati di hakna umat abdi atau umat kaula. Qala ngadawu sa Allahu kana lafad falyakun takudu bukti bihasanatin wahidatin eta tetep kana hiji kaalusan atau kana kaalusan nu sahiji naon sab'u mi'atin 700. Qauluhu ta'ala tegasna dawan Allah ta'ala lafad mathalul ladzina ari perumpamaan jalma-jalma yunfiquna anu ngainfaqkeun itu ladzina amwalahum kana pirang-pirang hartana itu ladzina fi sabilillahi di jalan Allah kamathali habbatin tetap seperti umpama hiji sisikian anbatat anu ngajadikeun itu habbah sab'a sanabila kana 7 pirang-pirang ranggeui fi kulli sumbulatin anu eta tetep dina saban-saban ranggeuyan mi'atu habbatin ari 100 siki. Wallahu jeung ari Allah yudhaifu eta nikal-nikal Allah liman pikeun jalma yasya'u nu karep Allah ka itu umman. Wallahu jeung ari Allah wasi'un eta dat anu maha jembar alimun turdat nu maha uninga. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad ya Rabbi duh Gusti zid mugi nambihan Gusti li ummati pikeun umat abdi fanuzilat terus diturunkeun naon hadhil ayatu ieu ayat lafad man sajalma dzalladzi dza anu ari itu man atau anu ari ieu man alladzi eta jalma yuqridu anu nganjukeun itu ladzi Allah ka Allah qardon kalawan anjukan hasanah nu alus fayudhaifu tahnikal-nikal Allahu kana itu ganjaran lahu pikeun man adafan kalawan pirang-pirang tikelan katsiratan nu loba. Qala saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad ya Rabbi duh Gusti zid mugi nambihan Gusti li ummati pikeun umat abdi fanuzilat setelah diturunkeun naon hadhil ayatu ieu ayat lapad innama yuwaffa pastina dicumponan saha as-sabiruna pirang-pirang jalma nu sabar ajrohum kalawan ganjaranana itu sabirun bi ghairi hisabin kalawan teu aya hisaban. Faqad jaa tanya datang fil akhbari dina pirang-pirang hadis lapad man sahajalma tasoddaqo anu sodaqoh si iman bitamrotin kalawan sasiki korma yajidu tah bakal manggih si iman tawabaha kana ganjaranna itu sodaqoh yaumal qiyamati dina poe kiamah mithla jabalin kalawan seperti gunung fi mizanihi dina timbanganana itu jabal. I'lam kudu terang anjeun annafis sodaqoti sanyana eta tetep dina sodaqoh sab'u khisolin ari 7 pirang-pirang tingkah. Awaluha ari nu kahijina itu sab'u khisol eta anna sodaqota sanyana sodaqoh tafuku eta mencatkeun itu sodaqoh raqabataka kana kaabidan anjeun. Qala parantos ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad inna sodaqota sanyana sodaqoh la tadfa'u eta yakin bakal nolak sodaqoh sab'ina kana 70 naonana baban lawangna minal balai tina balai. Wasani jeung anu kaduana anna eta sanyana itu sedekah tobi buka eta dokter anjeun. Qala parantos ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad dawu kudu ngubaran aranjeun kabeh marodokum ka nu gering ti aranjeun kabeh bis sedekati kalawan sedekah. Wasalisu jeung anu katiluna anna eta sanyana itu sedekah sorot eta jadi itu sedekah harisaka eta anu ngajaga ka anjeun. Qala parantos ngadawu saha nabiyyu alaihi salatu wassalam kana lafad hasinu kudu ngaraksa aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bis sedekati ku sedekah.
Warabi'u jeung ari nu kaopatna annaha eta saenyana itu sedekah tutfi'u eta mareuman itu sedekah ghadabar rabbi kana bebenduna pangeran. Qala parantos ngadawuh sa Nabi alaihi salatu wassalam kana lafaz as-shadaqatu ari sedekah tutfi'u eta mareuman itu sedekah ghadabar rabbi kana bebenduna pangeran. Wal khamisu jeung ari nu kalima annaha eta saenyana itu sedekah ulfatun eta persobatan lil ikhwani pikeun pirang-pirang dulur. Qala saha Nabi alaihi salatu wassalam kana lafaz as-shadaqatu ari sedekah hadiyatun eta hadiah tahadau tah kudu silih mere aranjeun kabeh tahabbu tah tangtu silih pika cinta aranjeun kabeh. Wasadi sujeng ari nu kagenepna annaha eta saenyana itu sedekah rikotun eta pangleuleui fil qulubi dina pirang-pirang hate. Qala parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam man sajalma wajad nu manggihan si iman fi qalbihi dina hatena si iman kosawatan kana sifat teuas falyuk syir tah kudu meberkeun itu si iman as-shadaqata kana sedekah. Wasabi ujung ari nu katujuhna annaha eta saenyana itu sedekah tazidu eta nambah-nambah sedekah fil umri dina umur. Qala parantos ngadawuh saha Nabi alaihi salatu wassalam kana lafad as-shadaqatu ari sedekah taruddu eta nolak sedekah al balaa kana balai wa tazidu jeung nambah-nambah itu sedekah fil umri dina umur. Hukia dikayatkeun an Aisyah radhiyallahu taala anha katampiti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha naon anna mar'atan saenyana hiji awewe atas eta dongkap itu mar'ah ila Nabi ka Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qadia bisat anu nyata gering qadia bisat anu nyata garing naon ya duha panangana itu mar'ah al yumna nu beulah katuhu. Faqalat citras nyarios itu mar'ah kana lafaz ya Rasulullah ud'u mugi ngadua salira Allah ka Allah hatta yusliha sehingga nyagerkeun Allah yadi kana panangan abdi wa yu'ida sareng yen ngabalikeun Allah kana itu yadi ilal halatil ula kana tingkah anu ti heula. Faqala teras ngadawuh laha ka itu mar'ah saha Nabi alaihi salatu wassalam kana lafaz ma eta naon allazi ari anu atawa ari perkara ai basa anu ngagaringkeun itu ladzi yadaka kana leungeun anjeun. Qolat nyarios itu mar'ah kana lafad roa itu ningali kaula fi manami dina nalika kulem kaula ka anal kiamata kana yen saenyana kiamah qad qomat eta nyata tos ngadeg itu kiamah wal jahimu bari ari neraka jahim qad su'irat eta nyata tos dihurungkeun itu jahim wal jannatu jeung ari surga uzlifat eta nyata tos dideukeutkeun itu jannah. Wasorot jeung jadi naon annaru seuneu audiyatan eta pirang-pirang jungkrang faro ayatu teras ningali abdi fi wadin dina hiji jungkrang min audiyati jahannam tina pirang-pirang jungkrang jahannam walidati ka ibu abdi wa fi yadiha bari eta tetep dina pananganana itu ibu abdi qat'atun ari sateuk-teuk min syahmin tina daging wa fi yadihal ukhra jeung tetep dina panangan ibu abdi anu hiji deui kharqatun ari lamak saghiratun anu leutik tataki anu ngajaga itu walidati biha ku itu kharqah minan nari tina neraka. Qultu nyarios abdi ma eta naon li ma ari naon li eta tetep pikeun kaula aro ningali abdi ki ka anjeun ya ummahai ibu abdi fi hadhil wadi dina ieu jungkrang wa kunti sareng bukti anjeun muti'atan eta nu taat li rabbika ka pangeran anjeun wa radin sareng anu ridho angki ti anjeun saha zaujuki caroge anjeun. Faqalat teras nyarios itu walidati li ka abdi kana lafadi ya benati hei anak awewe kuring ini saenyana kuring atawa kaula kuntu eta bukti kaula bakhilatan eta nu koret fid dunya di dunya fahadza tah ari ieu maudhi'ul bukhalai eta tempatna pirang-pirang jalma nu koret. Qultu nyarios abdilah ka itu walidati ma eta naon hadhihi syahmatu ari ieu sateuk-teuk gaji tawa daging wal kharaqatu jeung lamak allatani
araranu aro anu ningali abdi huma kana itu sahma jeung kharqah atawa kana latani fiadika dina panangan anjeun fiadiki dina panangan anjeun qolat nyarios itu walidati kana lafad hadhihi ari ieu as-shadaqatu eta shadaqah allati anu tasaddaqtu anu nyodakohkeun kaula bihima kalawan ieu sahma jeung kharqah fi dunya di dunya wa ma tasaddaqtu jeung teu sedekah kaula fi jami'i umri dina sakabeh umur kaula illa bihadhihi al-kharqati kajaba kalawan ieu lamak wa sahmati jeung daging atawa gaji fa utitu teras dibere kaula zalika kan itu sahma kharqah fa ana tah ari kaula attaqi eta ngajaga kaula bihima kalawan itu sahma kharqah minan nari tina neraka wal adzabi jeung tina siksa an nafsi tina diri kaula. Kultu nyarios abdi laha ka itu walidati kana lafad aina eta di mana abi ari bapa abdi qolat nyarios itu walidati huwa kana lafad huwa ari itu abi kana eta bukti itu abi syakhiyan eta nu bageuran fahuwa tah ari itu abi fi maudhi'il askhiyai eta tetep dina tempatna pirang-pirang jalma nu bageuran fil jannati di surga. Fajitu teras datang kaula ila jannati kana surga wa idzan jeung dinalikana itu jitu walidi ari bapa abdi ko imun eta nu ngadeg ala syatti haudika dina pinggir talaga salira ya Rasulullah hei utusan Allah yasqi bari maparin ngaleueut itu abi annasa ka jalma-jalma yakhudhu tur nyokotan itu walidi al ka'sa kana wadah cai min yaddi aliyin tina panangan Sayyidina Ali wa aliyun sareng nyokotan kana wadah Sayyidina Ali min yaddi Utsman tina panangan Sayyidina Utsman wa Utsmanu jeung nyokotan atawa nyandakan kana wadah Sayyidina Utsman min yaddi Umar tina pananganna Sayyidina Umar wa Umaru jeung nyandakan wadah Sayyidina Umar min yaddi Abi Bakr Siddiq tina panangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Abu Bakrin jeung nyandakan wadah Sayyidina Abu Bakar mingka ti salira ya Rasulullah. Qultu teras nyarios abdi kana lafadia abi hai bapa abdi inna walidati sanyana indung abdi imro'atuka tegasna bojo bapa bojo anjeun almuti'atu anu taat li rabbiha ka pangeranana itu walidati atau imro'atuk warodin jeung anu ridho anta saha anta anjeun angka ti itu walidati wahia jeung ari itu walidati fi wadi kadza eta tetep dina jungkrang anu fi jahannama dina neraka jahannam wa anta jeung ari anjeun bapa tasqi eta masihan ngaleueut bapa atawa anjeun annasa ka jalma-jalma min haudin nabiyyi tina talagana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wahia bari ari itu walidati atsyanatun eta nu dahaga faati tamuga masihan anjeun ha kan ka itu walidati syurbatan kana leueutan min ma'in tina cai faqala teras nyarios itu abi kana lafadia benati hei anaking inna walidataki sanyana indung anjeun fi maudhi'il bukhalai eta tetep dina tempatna jalma-jalma nu karoret wal usoti jeung jalma-jalma doraka wal mudznibina jeung jalma-jalma nu berdosa wa anallaha ta'ala jeung saenyana Allah ta'ala harrama eta ngaharamkeun Allah ma haudin nabiyyi kana cai tina talagana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alal bukhalai ka jalma-jalma nu karoret wal usoti jeung jalma-jalma nu daroraka wal mudznibina jeung jalma-jalma anu baroga dosa qolat nyarios itu imro'ah fa akhadtu teras nyokot kaula minhu tin itu haud ka'san kana sawadah bikafin kalawan dampaleungeun min ma'in tina cai li usyriba karna yen supaya maparin nginum abdi ha ka itu walidati fasaqaitu teras mere nginum abdi biha kana itu biha kalawan atawa ka itu imro'ah punten ka itu walidati ummi tegesna indung abdi falama syarabat terus samang-samang sangaleueut itu walidati sami atu tah nguping abdi sautan kana suara yaklu nu ngucap itu saut kana lafad ai basa muga ngagaringkeun sa Allah taala yadaki kana leungeun anjeun jiti geus datang anjeun saqaiti geus mere nginum anjeun al asiyata ka awewe anu doraka
al bakhilata anu koret min haudin nabiyyi tina talagana kanjing nabi alaihi salatu wassalam. Fantabahtu tuluy gugah abdi faidan tadi nalikana itu intabahtu yadi ari panangan abdi ya bisa eta garing itu yadi faqala terus ngadawulah ka itu mar'ah saha nabi alaihi salatu wassalam adorro nah ngamadaratkeun biki ka anjeun naon bukhlu walidatiki koretna indung bapa anjeun fid dunya di dunia fa kaifalaha tah kumaha ka indung anjeun atawa ka itu walidati fil uqba di akhirat. Summa qalat tuluy nyarios saha Aisyah tu radhiyallahu taala anha. Inna nabiyya sanyana kanjing nabi alaihi salatu wassalam qad doa eta nyata tos nyimpen kanjing nabi asohu kana iteukna kanjing nabi ala yadiha kana panangana itu mar'ah. Faqala teras ngadawuh kanjing nabi kana lafad ilahi hai pangeran abdi biru ya kalawan impenan allati anu hakat anu tos nyarioskeun itu mar'ah anha tina itu lati antus liha kana yen muga ngadamangkeun Gusti adaha kana panganangana itu mar'ah. Fasolahas teras damang naon ya duha panangana itu mar'ah alal makani kana tempatna fasorot teras jadi itu yaduh kama kanat sapertikeun yen geus bukti itu yaduh. Kantun al haditsus tsaniya asyara cekap wallahu a'lam bissawab.